datang deui sareng simkuring Pinky Molkia dina sakilas warta. Anu baris kapidangkeun nyaeta lini berkekuatan 7,4 magnitudo ngaguncang Nusa Tenggara Timur dinten ieu. Salasa jam 10.20 waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, sareng Geofisika ngaluarkeun peringatan dini tsunami saatas gempa. Lokasi ieu 7,4 SR nyaeta di 7,58 derajat lintang kidul jeung 1224 derajat bujur wetan. Pusat gempa aya 112 km kaler kuleun Larantuka, Kabupaten Flores Wetan, Nusa Tenggara Wetan. Dina jerona 12 km. Dina website resmina BMKG ngaluarkeun dumasar kana observasi permukaan laut anu aya tsunami di Marapokot jam 10.36 waktu Indonesia Barat jeung Reo jam 10.38 waktu Indonesia Barat. Kalayan jangkungna 0,07 meter. Sementara eta dumasar kana modeling wewengkon di handap ieu berpotensi tsunami. Kahiji Flores